Beres bi ngarame teh. Naon ari cek uti geni ngarame teh ngan tiluan, cenah dek limaan. Heueuh apan dipecat anu duaan mah. Nah, make dipecat. Goreng gawena sok bari ngobrol. Atukeun bae ngarah teu kaluman. Heueuh pan eta mah sok bari pepeta bi ngobrol teh. Ai lamun gawe gara bari ngobrol hek bari pepeta naik naon nu dipigawe gara kieu aneh meureun ngobrol. Atukeun bae nah da barang pepeta teh ari di imah da ai di pagawean mah meureun henteu piraku menyesut set. Ah horea mah aing mah. Rugi atuh da bakalna teh. Tuh ieu teu anggeus tingalikeun pigawean geus balik batur mah di heula. Heeh meureun batur mah tereh. Ibi mah boyot meureun mah taksan balik oge. Lain boyot aing mah. Naon atuh? Ngadaguan bayaran. Engke we atuh bi teang ka imah sore bari sakalian kokored. Naon ai ceu uti make kudu kokored atuh ngaramet mah ngaramet we kudu jojor kokored. Apanan ibi mah boyot. Can angeus. Boyot oge. Da sini ngabedug ieu mah. Tamahan we ku kokored ah. Da soalna ibi mah boyot hanca batur tinggal lega, hanca ibi ukur sakieu bari teu angeus. Mangga ceu uti mantong nitah di aing ai kitu mah. Menang sok punungan. Atuh da kudu sesuai karunya batur geura ya hancana lega ari ibi boyot. Tuluy we kokored. Geus ngesang naon tadi ngadadagoan. Tuhur kesang teh kudu buru-buru dibayar gawe mah. Engke we sakalian bari kokored teang ka imah. Najis ting aing mah dititah deui ah.